Bes hayu rancangan deui abi ngadamel mie jebel. Tah itu sekitar jam 8 wenginya bes, jam sakieu teh barudak teh araruih ngaos, janten nyerbu kana mie jebel sareng seblak. Tah alhamdulillah nu jajan lagi teh seueur murang kali teh nu jajan seblakna mie jebel es cekek pokona mah seueur we nya bes. Ngan abi di dieu ngadamel videona hiji we soalna upami di videona seueur teuing mah da bakal lami kitu teras ngeditna ge capek. Tah ieu abi ngaladangan mie jebel kanggo murang kali ieu teh porsina porsi 6.000. Soalna di abi mah upami jajan mie na hungkul mah 3.000 nya upami ditambih topping engke dijumlahkeun dina toppingna. Tah ieu si mie jebelna teh ngangge topping tulang, si tulangna 2.000 sareng ngangge topping telur puyuh. Telur puyuhna direbus 1.000 nya besti. Janten ieu teh 6.000. Upami kanggo bumbuna mah biasa we ngangge chili oil, saos, kecap, minyak bawang sareng bumbu kehidupan. Tah saatos beres mah nya mie na dikulub ieu teh nyuhungkeun mie na teh cenah setengah mateng ulah beukah teuing osok lenyet teu enak meureun bes. Tah ieu mantos beres tinggal dilebetkeun we kana styrofoam. Saatos kitu mah ku abi teh dipasihan deui toppingna kulit pangsit ieu teh anu tos digorengnya terus ditambihan jeruk. Atos beres tinggal dipasihkeun we ka murang kalihna. Tuh alhamdulillah beres.